ubar si Kabayan. Si Kabayan gering payah ngomong ge geus lalaunan pisan, hiji mangsa manehna ngomong ka Mitoha jeung nu narungkulan bari ngadaregdeg pokna. Cing atuh ma uing alubaran. Mitohana, nakunaon atuh, apan ku sararea ge di Arab-Arab sing geura cager. Hayang ku eta sugan we cager deui. Cing pok kunaon atuh bejakeun? Tanya Mitohana. Hayang Pais. Pais naon? Pok atuh geura urang ikhtiar mungpeung isu keneh. Jawab Mitohana. Hayang eta Pais eta ucing di sambaraan sing ngeunah teh. Bararaid teuing aing mah jeung tai ucing sagala geuleuh bari ngabiri gidig. Pamajikan si Kabayan, turutkeun we atuh mak tinimbang teu cager-cager mah. Tinimbang paeh ceuk Kabayan. Sorena Pais geus sadia. Ieu Pais eta teh geus asak meunang nyambaraan di ngeunah-ngeunah geura kop atuh ambeh cager. Omong Mitohana. Cik atuh pangasaanekeun heula bisi kurang sambarana. Jawab si Kabayan. Sangeuk aing mah teu sudi ti tadi oge. Turut we atuh mak piraning saeutik. Omong pamajikan Kabayan. Mitoha santasna ngasaan. Nya pait, nya haseum geuning, sebel aing mah. Tuluy utah-utahan. Pok atuh harita si Kabayan. Embung atuh ari teu ngeunah mah. Boro nu pait apa nu ngeunah oge teu asup kajeun teuing paeh we. Si pikasebeleun sia hanas aing we anu utah uger. Sinurus tunjung bari bibiri gidigan Mitoha si Kabayan teh. Teu tarima Bapak. Na aya kasep ari putra apa? Anak. Teu kasep teu sing apan sarua bae sareng apa? Puguhnya kasep lamun cicing tukangan kuda mah. Sumuhun ari kasep kitu mah sami wae sareng apa kasepak geura mangga cobian apa heula. Jawab anakna. Di jalan. Ehong paamprok jeung otek di jalan balik lalajo. Kumaha lalajo teh rame tek? Puguh we da rame ehong. Sigro. Maijah kacidarudeteunana nenjok kalakuan madtasan salakina sabab comro daganganana sok diopi wae ku manehna mata kroncong jualeun. Dina hiji poe saperti biasa Maijah nyieunnan comro keur kitu kepluk sisigna da sok nyisig ragrag kana lahunanana eta sisig geuwat ku manehna dicokot sarta kedewek bae kana picomroeun. Teu kapalang ceuk hate Maijah sarta tuluy bae sisig teh kumanehna dibuleun ku adonan tepung dibuleud-buleud pek digoreng cara comro. Dijieun sigro dan sisig di jero. Sabot salakina keur eueuh eta sigro ku Maijah dihajak diteundeun tukangeunana ame siga disumputkeun. Teu lila jelema tasan datang teu antap warah deui kadawek weh kana sigro teh bleuwek disamualkeun. Nah anak ohek-ohek teh orolo utah pamajikanana nulungan tapi na jero hatena mah bari seuri. Tah bongan da sok sabelewek-belewekna atuh
ceuk pamajikanana. Sigro pesenan batur hayo make di dahar. Maddasan ngan bati olohok bae bari bibiri gidigan disemet harita maddasan tara ngadahar-dahar deui Comro kapok cenah tapi pikeun Maijah mah jadi kauntungan sabab teu aya nu nyolongan deui daganganana. Meuli sate. Ohe jeung tukang sate. Ohe. Sabaraha mang sate teh 10 na? Biasa wae Pak saringgit. Lamun meuli atahan sabaraha 10 na? Sami bae atah asak oge sakitu. Ari samarana? Samarana mah teu kedah meser. Tah menta eta we sambarana rek dahar eueuh deungeunna. Cuk ohe harita ka tukang sate. Basa Inggris. Guru jeung mamad. Guru. Naon ari hartina tibal mad? Meja, sae, leres, cing ayeuna kundul. Naon hartina komportibel? Meja kompor bu. Sae totlol. Jawab guruna. Era. Salim jeung salam. Salim. Majar maneh teu sieun ku oray? Memang, jawab salam. Geuning kamari lompat nejo oray leutik ge. Salam ngajawab. Dewek lain sieun tapi era. Sinurus tunjung mah. Omong Salim harita ka si salam. Ngaran budak. Di lembur kuring aya nu hayang boga anak nepi ka muja tatapa bakat ku hayang laksana bat kabeneran diijabah sarta anabrol teh pamajikanana ngajuru anakna awewe nya kaasup hadewe rupa orok teh komo ceuk bapana mah eueuh nu nandingan weh kana kagelisan anakna teh maklum teh abae teu dihurang teu dikeuyeub ka anak mah komo deui ieu mah kakarap pisan tur sakitu beunang hayangna. Kacarita dina merena ngaran budak kuring kaondang sabab bari hajat salametan bapana orok pidato menta disakseni ku anu sarumping yen dina maksudna nyalametkeun orok teh bari sakalian mere ngaran ka anakna. Pokna kieu. Pingaraneun si Euis nadawidi moal menta kanulian ka kiai ka santri atawa ka pandita anu gentur tapa. Sabab kuring anu jadi bapana geus milih pingaraneun anak kuring pribadi anu bijil tina ati sanubari sarta pantes keur ngaran si Euis mugi disakseni bae ngaran si nyai teh Euis Epon Eulis Batre 1000 lilin awahing ku gelis taya nu nyaruaan ceuk sim kuring mah. Amin 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 ceuk anu kumpul nyakseni ti sawatara anu kumpul anu bari kunyam-kunyam hese meureun ngapalkeun ngaran nu aneh jeung sakitu panjangna aya nu nanya kieu. Nah sakumaha upami putra teh lalaki nah atos dipilih pingaraneunana deui? Kantenan malah parantos aya nyaeta Asep Berko Cahaya Gosok Berlian ceuk Bapak Orok. Ambuing ceuk nu hadir teh bari ear. Pangalaman kana beus.
Tepi ka ayeuna ge teu poho basa kuring bareto rek balik hayang kana beus kieu caritana teh harita arek lebaran kuring manigeus sababaraha hiji nampa surat ti lemur minangka penyusulan yen kudu balik heula sangkan tulus tiungmung pulung. Urang bareng we kana bis ceuk batur salembur kuring. Datang tu aya bis ekstra ari keur lebaran mah biasana ge jeung tu kudu papadon tempat heula sagala. Asal subuh we urang muru ka garasina moal teu meunang tempat jeung laluasa deui. Kuring percaya ka batur eta nu ngajak teh da manehna mah saban bulan ngalongok pamajikanana ka lembur. Gancangna kuring balanja keur kikiriman taleus Bogor teu poho ali kanari keur adi-adi teu kari bubuahan aya 2 kisana. Jaba nu dina koper mah kayaning pakean keur salin emak jeung nu sejana bubuhan sataun sakali teh. Kocap waktuna berangkat subuh-subuh tabu opat kuring geus mani jeung indit paduduaan jeung batur teh pada angkaribung manggulan ku maneh dacan aya beca-beca acan rada oge ripuh ku tetuman teh punggal panggul turug-turug jauh ka garasi bus teh. Datang ka garasi nya we bus ekstra merakan ekstra aya tiluna ngajajar tapi nah geuning bet geus meh pinuh kabeh ngan kari hiji deui nu lowong teh. Be, urang kaborangan eleh kuno sejen ceuk batur teh. Ieu we ieu ka dieu lowong keneh. Celak kuring tumpak babawaan dientep di luhur tarapti pageuh geus kitu mah roba nu sejen oge tarumpak sarta teu lila geus pinuh beus kuring oge ceuk hate. Tulus ayeuna mah lebaran di lembur teh jam 11 ge datang ka Bandung. Mimiti jam genap bus indit hiji heuleut setengah jam gerung hiji deui teu lila ti sainditna bus kadua jol aya nu datang supirna bus kuring meureun ceuk hate. Tapi nah anangeng teh kadenge lelungsur kulan sadayana apan ieu mah bis ruksak pira kowe bisa maju da teu aya acan rodana tuh nu tukang mah. Jirut kuring turun ti heula nya wae sing horeng mobil diganjal kai nu tadi kapoekan eueuh nu terang. Kuring jeung batur teh papelong-pelong nu sejana mani oyag turun tungtungna kurang leuwih jam 11. Kuring kapaksa ngaborongkeun oplet anu 10 tikeleun mahalna dah eueuh deui bus nu indit leuwih ti isu. Bungbo caritana keur ngecerik kuring tanggah ka langit breh bentang baranang di leuwih ieu we yo urang ngamimitian ancrup teh ceuk Mang Maja. Ayu kuring ngajawab bari ngomekeun kokolor jeung magehan sorenan kempis atanapi korang. Seak Mang Maja nebarkeun heurapna. Turunan ulah Mang Maja nanya deui. Tiis tembal kuring. Jala di pulut kosong pek ditebarkeun deui beh girang ngosong deui bae geus tengah peuting nepi ka leuwih kopo dina heurap anu keur di pulut teh karasa gedebeg tarik naker. Ampal ceuk Mang Maja bari jicingklak. Bejaan is ka imah bejakeun ka BNI nyieun bumbu kitu. Keun bae ieu mah ku mang sorangan rek diteleman berebat kuring lompat balik heula ka imah mamang nitah nyieun bumbu ka bibi barang balik deui ka cai kasampak Mang Maja keur mepejet bebeunanganana. Ampal Mang kancra ceuk kuring. Setan doang kodok is Mang Maja ambek-ambekan. Ngajala diteruskeun nepi ka girang tapi weleh teu bebeunangan. Waktu balik di sapanjang jalan teu weleh-weleh mikiran kumaha nya bumbu di imah.